itu yuk. Ayo, kita ke mana? Langsung lah we. Kita heeh nih. Tidak ungu. Iya meureun moal ameng. Meureun. Gimana nih warung nih ngabacaan teh nih tuh bener nih. Moal ameng juga nama. Wah, geus pamit. Geus. Itu saha juga si Nur. Nur. Isuk. Si aya si Ai. Si Ai rek naon ka dieu. Nih abi hayang modal nih. Engke heula nya abi euy heula. Ini normal kodek songlan. Nih abi euy heula. Nih nya kelanya. Ini normal nih. Nur. Itu saha? Nah eueuh. Bisi Nur ka mana? Yang ini. Babaturan sekolah. Nih saing mah. Aina uzubillah. Abi Iin. Abi Arum. Nih saing pisan. Orang mana Ai? Abi eta orang bolang. Oh, Dia kunujukan nenek ka dia. orang dia nenek Ai. Eta teh di Lebak. Ai warung di mana? Itu tuh di situ. Nih. Di warung. Nah eta si Nur kabur. Yang Iin cenanya. Nih, bor abi teh dek among jeung si Nur. Ajak we atunya. Emang di mana Bumina? Tuh di ditu nyaru. Buat di ditu. Minta kadinya mengkok. Nih si Nur mah nih. Abi ka warung nya, ka warung lah nya. Nya. Ya bisa. Surya turun nih lila pisan nih atuh da abi teh ngecangkeul di dieu nih. Nya modal teh di lain latihnya. Tuing. Sare meureun. Meureunnan ciga nama. Atuh sampur deui ku rum. Bunga nih hoream nih. Marane. Tur nih lila pisan nya cangkeul ngadagoan. Tadi ieu si aya nu nanyakeun Nur. Geus ya. Saha? Teuing da ayeuna ujubillah. Ngaranna temen Nur. Nah, teuing teu apal nih Nur mah teu boga teman kitu. Anu di sekolah. Ada kelas 5 cenah. Teuing teu apal. Da tadi teh sia nanyakeun Imah Nur sia. Wah. Jeung abi teh itu di ditu. Nih teuing da abi mah teu boga babaturan kitu. Da abi mah teu boga babaturan ayeuna ujubillah Kelas 5 cenah orang bola. Kadieu cenah ka teu nenena cenah. Wah. Teuing teu apal nih. Ayo ameng Ayo atuh ni lila pisan modal teh. Lain kecil urang mah meni penasaran kene eta sih. Si konde teh naon maksudna kumaha? Konde eta si lenong wayang. Kumaha maksudna? Eta kieu kan salaki. Bapak si kenal banyak. Kan cerai jeung urang teh kan geusan. Tah, ngumbara. Poe menang deui eta. Anu konde eta teh. Da mata kurang diceraikeun kurang kan naon da sok ajo wayang wae meunang cigan wae eta tukang etana sinderna meunang cigan mah. Oge nya. Alus kecil Jadi mun eta mah cek urang mah naon atunya? Urang teh jeung si eta teh kumaha atuh? Maru. Maruna, tah maru urang eta teh. Heuh maksudna naon atuh rek mawa? Iya kan pedah si nenek tari aya di dieu kan. Jadi hayang eta naon hayang warisanana. Ka mani teu ngadenge maneh. Ngadenge salewa. Hayang warisanana hungkul. Ngurus natara. Lah sieun kasieunnan warisanana ku urang kabeh. Pada nenek mentarina di dieu. Cek aing teh nya da urang mah moal memeta kabeh heueuh. Cing adil we, adil keur ratakeun heueuh.
Terus urang eueuh hak ngomong teh gini kadenge kan kemarin. Eueuh hak geus naon urang anu berhak lebih gedenya. Nya aya budak manehnaan heueuh. Aya si Kenur budak eta incuna. Cuk urang teh nyaho manehna saha manehna cek urang teh anu manehna lain saha budak teh gablek cek urang teh. Atuh kurang moal dibikeun ngapain di dieu. Eta oge nu dini si Nur ciga anu sieun heueuh ku eta teh. Heeh mata kecil di geus aya eta meureunna teh kumaha. Kada urang ge sieun jangan kan ini sia teh urang oge nu masihkeun normal matana sieun. Heueuh matana kecil. Ningali eta halis kone biwir nih. Uyuhan we sugan aing meunangkeun nu geulis nya. Lain tah beuceum ini bajuna nya alus seueuh. Hah? Bajuna alus. Heuh atuh tukang ngawanya Tongna gedean alus. Heuh ceu orang kota ngomongkeun nya. Oh, kecil urang teh kieu nya, tah kieu urang teh. Jangan pegang-pegang kamu cenah kitu kecil. Heeh, mun orang kota atuh kumaha. Urang teh meuni da urang nya da bersih leungeun teh dan teu urut ombe. Heuh uyuhan teh maneh hayang nyabak sia teh. Heuh urang teh hayu, urang teh kana nanyakeun imah maneh hayu ku abi diantar kieu, urang teh jangan pegang-pegang kamu. Cenah teh rujit. Nah, ngaran meureunnan orang kota teh ya meureunnan. Maneh deui menirewa di kadiokeun dibawa maneh naon. Da teu nyaho urang teh nyaho bakal pikieun namun kitu mah tuduhkeun ka imah nu lain ku urang. Heeh, sateh nyaho teh maru urang. Urang geus hoream da bogotan lagi kumaha ngali bapak si kedua urang mah hoream. Kumaha lamun ke kadi jeung bapana si Nur? Anya moal dampihan ku urang mantep kan we cenah cicing di luar. Heuh ieu kejeun urang mah sieun kadi deui nya teh mawa. Ni sieun maneh. Urang mau aya sieun-sieunan. Lain lamun ke aya kadi urang bejaan heueuh. Heeh, maka kadenge atuh ka imah maneh ngadeukeut eta. Da geus Mantap kan urang moal dibikeun-bikeun cenah tarima atuh geus ka eta ku urang. Lain da barena ge atuh ciga ka tempo nyaah pisan ka maneh mah beda Berarti bapak heula di dieu. Warisan oge mah gede ka maneh cik urang mah. Aku cung nih amin atuh eta mah. Sok Sugan. Nyeuring aya geus aya incu kan. Heeh, sugan atuh sugan da soal loba kebon oge loba. Heeh tuh. Yang penting nyaah pisan ka si Nur teh kan. Amin teh tadi bere maneh sabere urang. Iya, saja ah. Ieu orang nyin haunya. Abi minta teleponan. Abi atuh panggieunkeun. Ieu encer teuing we. Nih kan baju. Maaf. Maaf aku mah atuh. Bae danggus. Alas ya Ro. Nih tong dibejakeun nya. Baik ya Tang, bejakeun ku si Nur gitu. Nih naon we? Nih. Udah benernya. Ieu tadi dieu ieu mah semua. Nur atuh tanengan deui eta mah encer teh. Heeh, encer teuing da sikerum tah. Tah. Nya naon maneh? Tahu. Nah, kitu butut haus teh. Halus we. Aya rum di mana bolong? Ieu bolong na. Ieu eta mah. Nepi ka dieu teh we. Cuma kitu. Ini golo ini mana jik modal ujung Dan tayang geus bolongnya. Habuan. Ongke ieu na di dieu nya. masakan didinya. Nur buru atuh jadi. Elah ieu nah hese. Ini hayang Nih, tadi si Nur enak rum nih. Heula atuh heula sakedeung pisan. Ulah ciri si Nur ah. Heula atuh. Jom buru. Heulanya. Heeh. Heula sakedeung. Awas Marila. Nur ieu. Maaf ya yang Naon eta leungeun? Tanah. Anggar sama kotoran yang bodog. Mual atuh nih. Wah moal anggar maneh mah sia teh nyi ulin teh leutakan wae. Ngali suku, baju, lengan. Nah, sekalian banget maneh tah kotoran.
Iya mama nih anggar sok nyarekan wae. Anggar sok nyarekan wae mata kantong carekeun jadi budakna. Ulin mah ulin we hungkul teu kotoran meuni. Asalna teh maneh meuni. Ningali ieu emas ukur hiji-hijina teh kotor. Atuh. Bae nih hayang ii. Hei modal-modal dengekeun kalau ngomong teh. Sekolah henteu kotoran we heug barang gawe di imah. Tingali turpan si bosi mah tingali para ulin. Sasapu abi mah. Sasapu mana? Bura-bura sasapu sia. Heula tuh mani. Heula dengekeun. Tuh tingali si bosi mah tingali para ulin. Di mana teh beres we haban. Nah ai maneh mah carekeun pisan. Budak teh kotoran pang bisa teh. Paling carekeun sia jadi budak teh. Heug nurut ka kolot. Oh, mana nyari botol? Geus ngopi naon atuh sia teh meuni? Ngopi sebelah. Rom. Pamulikeun wae kojok, emak. Nih ambung aneh. Meni we haban meni. Perahan diri tah kitu hungkul ai maneh. Sudah sekali nyebutkan dia. Meni we haban meni. Kasih tati atuh nih. Tadi si tadi diri tah ku emak. Abi oge Geuseuhan usaha. Perahan mana perahan diri tah ka warung ku emak nyebutkeun meni. Ai maneh ada kita saha deui ieu? Moal nita si Nur. Moal nita si Kiin. Anak mama maneh. Nah ningali budak pacul mah tingali dahari dang ai maneh nah ai maneh meuni kuatin ka meni wal dititah teh. Tuh tingali budak cai mah isu kene sasapu nyeusehan sampe sakola teh. Hari dang budak cai mah ai maneh dititah tah nyebutkeun meni. Tara alulin tara kokotoran. Nah ai maneh meuni kuatkeun ka ampun urang mah dan kalakuan maneh mah. Manya urang teh kudu ditah batur. Jangan moga anak atuh urang teh. Ayo teh guna mah budakna. Mama nih ngabanding-bandingkeun wae abi jeung batur nih, da abi oge sok sasapu. Astagfirullahaladzim lagi ngabanding-bandingkeun aing maning rum. Ya. Naon atuh? Da bener cing nyana budak cai mah tingali. Hari dang isu keneng sasapu, isu keneng geus nyeusehan nyapai seusehan. Sampe sakola teh, maneh mah hudang sare beurang, deuk sakola hese. Boro-boro sakola kedua ayeuna kita sakola. Anu jajan macet. Di takuin umum. Sakola na oge nih. Heuh sakola da absen eta teh sarua. Ayeuna teh sok carekeun wae maneh mah ayeuna mung dicarekan ku kolot ayeuna carekeun. Nanti kan budak patu mah dahari dang naha. Nah he budak urang sorangan meuni kuatkeun ka leuwih-leuwih ti lalaki maneh mah. Ai paribasa tara sok mama cari nyaah ke abi. Lain teh nyaah manehna tara ngadeng ka kolot. Sok dengekeun kolot ngomong teh. Mun kolot nyarekan teh lain nanaon teh nyaah. Manehna we bantangunna sia tara ngadeng kolot. Urang udah hayang budak kos batur teh tingali budak batur meuni kuatkeun ka kolotna teh narurut. Nah budak urang hiji-hijina ieu hese. Urang ditah meuli eta koiko hiji. Juga gue atuh eta nih budak batur kukut ku emak. Nah, ai maneh sa teh ningrom. Angger tak kitu tah paham teh maneh mah. Ai teh dicarikan ku kolot sok nyebutkeun gede amak ai manehna tan tara ngadenge. Sok we ca Allah temen hayang dahar hayang jajan. Angger paribasa ai teh sok tara nurut ka kolot teh sia Ngeus baik urang sorangan meulina ngeus cicing di dinya. Nih tuh cak abi ge lila si rumah. Oh ini ka mana nih surum teh nih geus sabaraha jam ini. Oh tadi ge nur lila, nasi rum lila. Abi mah datang sajam nih sabaraha menit kurage. Oh geus nih sore. Kumaha mun si rum ka dieu? Bae nih da eueuh wae nih. Ayo Ini ruksakeun ah. Ayo.
Ya, bawa ya nih.